penting ya jempol teh sok cobaan macul teman ke jempol nulis teman ke jempol bisa mah nyomot kejo teman ke jempol bisa mah ya Allah tapak kurang awak kurang mau boga tak leres ada cucumu boga tak kurang maka kau beda cucumu kulit manul boga tak sih kurang gaduh sampean seperti ini dua kali tinggi seperti ini syukur bejana cenah 1000 berarti ini can-can nah itu bejana cenah 1000 syukur tinggi mah kau bayangkan di malam orang ku awal di pasar sampean sana di sini mana ting repotnya budak kurang lagi ke sekolah pakai sepatu 1000 sini lebih dipakai lebih motor lebih kita coba main bali 8 hujur jadi untuk dua sok tapak kurangnya ada kabeh oke tapak kurangnya paham lah hareup leres hari kenal pot tukang naon hatina teu usah hatina ngomong rek nu hade rek nu goreng nu hareupeun sapa biji anu di tukang mah pora-pora da goreng patut sorana di nomor keuna ge bau nya bro kalam dunia sampean gelas secerah gelas sadayana orang begitu bro kalam dunia pastaka heula sirah heula terakhir su naon hatina eta teh hatina menengalai kabeh bertindak urang teh pikir heula ku sirah nya otak teh gunakeun heula aya teu suku heula aya make kolor eta suku heula ada make kolor sirah heula Bi, sok panggalikeun kolor bersama sok itu asalnya kasalaki panggalikeun kolor atuh ya panggalikeun ke Sina kurang jalan lurus ya eceuk ka warung ibi ka pasar eceuk ka pasar milarian kolor jeung salaki urang menang 2 siki dibeli kurang teh ai pas nepi ka imah rek didikeun ka salaki ternyata eta kolor teh kohok nah arek tuluy didikeun nah dipulangkeun heula hah tuluy didikeun ka salaki atawa dipulangkeun deui nah teh dipulangkeun deui da rek kumaha make kolor teh kohok kolor mah kudu kohok da rek kumaha make nah sok kalale dipulangkeun deui cenah kohok oh alale urang teh nya kolor teh teu kohok sabaraha kita opat teh hiji man dua ilmu tilu amal opat karek nomor kalimat naon nomor kalimat teh akhlak naon cenah akhlak saur Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin dijelaskeun karena akhlak teh ibaratun ana hayatin fi nafsi rasihatun atasaduril amali bisuhulatin ila fikrin wariyatin karena teh hate iman dikawarkeun ku Allah Ta'ala teu memerlukeun pemikiran jeung pertimbangan eta ngaranna akhlak ya subuh-subuh ka kuping di masjid ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya wasilana subuh teh budang tapi kalau bapak paman pasti ada udangnya sama kayak laki mah ceuk ngajan sare serangan budang masuk duaan aya nu ngiring udang entah laki mah ceuk paribasana jadi ngabelaan pamajikan teh disuk-suk didudung bulu disuk-suk jeung bulu ceuk paribasana laki mah hirup ngantung pae ngagantung ya ada hirup ngantung pae ngagantung ngabelaan pamajikan teh belaan notong-notong ke dulu langsung pakai jeung bulu mana segala maka kurang mah kerasa keras dah hidup teh kerasa hidup itu keras teu lalaki dan teu keras mah beunang teu hidup emang aku leceh dasar luar leceh ngabelaan salaki ngabelaan beak rekak lain
maka tulisan ini kanya begitu ya lamun nyaah kasalaki lamun hayang berkah rezeki kuncina keur euceuk mah iwati bedaan salaki sina salat berjamaah. Nah kayak gitu tinggal hadis Rasul. Man tahawana bi salatil jamaatin aqaballahu bisna'ainin asaratin. Sing sajelma anu nahan salat berjamaah, kosong salat tapi tara berjamaah. Maka ku Allah dipasihan 12 kasangsaraan. Teu 12 kasangsaraan teu kagok. Kosong salat tapi tara berjamaah. 12 kasangsaraan. Tilu dibikeun di dunia, tilu nalika cabut nyawa, tilu ke dalam kubur, tilu deui ke akhirat. Oh, tilu kali 4 12. Kita kesengsaraan kejelma antara salat dan hampura bahas kawin supaya kayak begitu aja ya bahan ini. Tuh kira bahas naon. Aja we di kawinkeun. Jadi tilu kali 4 saha? 12. Lamun genep kali 2? 12 nya? 12. Nah, HP aja yang uing. Ari genep kali 2 sabaraha? 4. Nah, emang kita 4 sokek sengaja ngaruang jengkol kena kali we 2 seperti ini. Kita malah bikin diri. Mana anu tilu di dunia? Jelema nu sok salat tapi tak berjamaah, hiji turfa'ul barokah bil kasabih. Bakal diangkatkeun barokah dina pagaweanna. Diangkatkeun barokah dina kasabna. Tuh kurang hidup-hidup teh nya. Urang teh tara kaliwat salat. Ngan salatna salat sedang ngisep ngedeng we situ. Atuh salat deukeut naon? Deukeut banget. Pasti ngedeng ka ditu teh balas teh. Eceun kawas heueuh. Asapkan sinetron. Ya. Kamudah kurang teh ujang di mana-mana engke geus acara kudu dipikasep ku mama, bejaannya mama rek salat heula. Mana cenah mah cek kurang teh gini kurang salat pas usolli fardhu asri al-rakaat mustaqbilan baca Allah apa beres 4 rakaat terus salat subhanallah sabeungeut beres kitu ngagero pabudakna. Ujang pas dikawitan teh acara dikasep ku mama, acan mah teu bejaannya mama rek ngaji heula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mama kasih kawitan. Shadaqallah. Ketulus ya kan pacar api. Itu maka dunia mah aya tamatna kan. Maka kudu eta itu. Karasa kuing beretok. Keur memeh kawin, kada gigir selaku. Keur memeh kawin hayang buka motor dina STNK teh kana sorangan mana timbangkan cenah hate. Lain urut itu maksudnya. Lamun dibaca SNK Muhammad Hidayat Mustaqim Sadidi Tabtazali, aduh gimana? Cek aki, lamun mana hayang beunghar sok cenah kawin. Nyobaan kawin. Kumaha deui teh kawin, kabeneran kawin teh ka awewe. Karasa geus kawin mah geus kawin utarina hese teh. Mun motor weuteung geus kawin mah ceuk bukan sarua hese. Ngan maksa maksakeun mata lamun ece ibu akang hayang getol ka masjid rek ngaji rek salat aya di mana yang terang sok sesarengan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma paksakeun ibadah anu dina mah ibadah dina ibadah nikah salian kieu teh mah hoream ka bedo. Terus ayeuna leceur jeung aman, ibi jeung aman. Sabulan 2 bulan geus kawin teu mikiran naon. Nya, tapi geus 3 bulan kali itu bobo urang diturun mesin alias boga budak. Pampok kasalaki si eceun. Kang. Lamun urang boga imah sorangan meureun geuna. Rumah tangga itu baik halus pada gede oke. Sekawas ayeuna gede cicing di imah kolot mah teu
Teu bebas kurang betah ulah peuting kasur kudu gotong kana dan raket. Umpamana kabori imah tah. Loh, cenyahan hade nya gaya yang gede. Aya kene moal kudu. Aya. Geus pok deui ka sakit. Kan. Lamun di tengah imah kabori lomarikeun bae alus oge. Meureun geunah cicing di tengah imah teh mangklong teh kawas-kawas. Kabori tahu mari aya kene moal kudu. Aya. Geus pok deui. Kan. Lamun dina lomari aya pipi nu buana. Meureun geunah kawas pipi nu tatana urang nu balik di Saudi. Da urang mah rajin boga ke TV jadi leutik lah aja main bal gaut wae. Leutik teu pina. Geus aya jauh gaut. Kabori tapi pipi nu buana. Aya kene mah apa betul? Aya. Geus pok deui ka salakin. Kan lamun di kamar kabeli sampling bread. Meureun geunah hees dina sampling bread mah. Da bejalan senang ngancur di kitu. Sudah teh atuh sore ngancur nepi leutik isu. Kabayang kita hees atuh-atuh. Kabeli anu kitu sampling bread. Kira-kira aya kene moal apa betul? Geus pok deui ka salakin. Kang lamun di dapur kabeli haung make remote. Jadi pangabutuh mah aya kamana kecuali kayak mereka nyawa atau sebikana di corona. Barang nyawa nepi kana ti corona. Pegati tinggalan dunia jeung ahlina tutup lawang tobat jeung ti gulandang fitnah agama sarta iblis handang. Tah deui ka nyawa dia. Ngajak balok teh dilakeun. Urang ngalayan kana lowok ece kumaha damang. Kamu bisa jawab nyasa. Cabut roti kamar lupa. Tinahun batu nu alok urang teh nyawa geus dibikeun kana. Ret kabelah katuhun renyeh imut ngagelenyung naon sababna kaendahan surga mun ditinggalikeun ladang tolak paut jumaah ayeuna katingali nalika nyawa geus kadieu. Makanya renyeh imut ngagelenyung meunang kamu tapi barang ngareret kabelah kenca reukeun kai pias ngaguru neraka geus ditinggalikeun jangan malaikat Jibril lah kenca naon dosana teu pilira eta deukeut teuing jeung Mang Emo teu pira resep deukeut jeung Bang Emo nu daek balanya ka warung pan anu nganyuk oge ecet engke dibayar ku sampe berak duit bekerja ku salaki ku duit lain urang di bawah niat salaki tak bayar hutang dibayar ku duit lain ku salaki aneh ya Allah, akhlak sih jadi akhlak saya. Terus deh, ya hari ya umur ya makin pada dalam ya pahlawan pak. Tiap keluar ke imam pasti pani batu. So kalau jangan ilmu jadi pahala. Pani setiap pani Islam ayat syariat nang ucapkeun. Osok itu. Osok itu. Osok. Ya. Ada panggil teh. Halo, Bi. Assalamualaikum ce, mereka mana? Tuh pantas. Waalaikumsalam, bibi mereka pasar gitu. Ya. Ya mah satu ngabring biasa we. Sok jadi pahala, Kapan geuning cek lagu ge dina perda bila berjumpa assalamualaikum. Begitu ya? Dapat anugerah alhamdulillah. Kita heran, masya Allah. Kalau berkencan janjian berkencan teh insya Allah. Dapat musibah innalillah. Kalau bersalah astagfirullah. Apa mau kira-kira? Bila berjumpa assalamualaikum. Dapat anugerah alhamdulillah. Kita heran masya Allah. Kalau berkencan insya Allah. Dapat musibah innalillah.
Kalau bersalah, astagfirullah. Apa? Iman coba. Ini caranya lah hadirin. Jawab bersih. Sing kompak, sing tarik. Nu teu ngajawab, tak berarti jempling. Jebakan. Siap. Bila berjumpa. Sedih lu. Manja ini dia bilang bila berjumpa ya udah. Assalamualaikum. Cik pakai seni aku. Assalamualaikum. Ya, bila berjumpa. Assalamualaikum. Dapat anugerah. Alhamdulillah. Kita heran. Masya Allah. Allah berkencan. Insya Allah. Dapat musibah. Innalillah. Allah bersalah. Astagfirullah. Renang ade. Sosial aja masih kena air lucu cara makannya ngumpul. Kita heran ya. Itu cara sieur pada Indonesia. Lain bisa ditanya, aja kudu diiman ketolak kabeh kebenaran salah urang ketolak pokona ditanya. Naon deui hasil tolak muludan teh? Langsung cek bila berjumpa. Kapan cek ini udah aya bawa Bali, ya bisa. Udah tolaknya nanya tolak tapi bawa Bali tak kita amin ucapkeun salam jeung pahalanya dapat anugerah naon cangkedol bagi cangkedol alhamdulillah ya kade geus meunang teh geus seket cicing ieu mah geus meunang geus akur-akur Ya Allah, ini adalah hari ibu. Hari nanti wajib tuh. Wajib. Ya oke sih kali kan, nanti wajib tuh. Wajib. Sahaja tuh. Di bejaan kue, kayaknya. Nanti itu wajib. Saur saha begitu, wajib sudah. Ya, wajib normalnya pakai tiup nutupan orang. Reko tiup head kalau gitu. Itu penting nggak tutup? Ngan itu kan ayah seumuran SMA kelas 3 udah terbeda kayaknya. Mama geuning cek guru di sekolah cenah make tiung teh wajib. Ah isuran mereka ciangun. Rek salamat. Rek meuli tiung rek zata atawa zoya supaya ada leuna gaya pada leuting atuh jeung hulu pe. Kumaha cek inuna? Loh, naon make tiung? Ortodok kampungan teu modern tabuk mah kadeus atuh cenah lamun make tiung ceuk inuna. Cing cek urang normal, salah inuna salah budakna. Salah induk? Ceuk inuna salah budakna budak lalaki. Barudak mah biasana nyontohan teh kakolot nya. Nyontoh teh kakolot di mana tos beres salat ulah kuat tariknya bersatu sok beres geus berwiridan. Nya. Di uing itu anu nyaram. Budak mah cenah kalian tong ka masjid. Kita mah kuwi leuwih ade sorak anak bapak aya di masjid daripada sorak anak bapak teu pernah kadenge di aya nu biasa getol salat subuh tiba-tiba eueuh. Ditanya kuwi teh mang asa eueuh geus sami eueuh ka masjid salat subuh teh. Kapok cenah Ustaz. Nah kunaon teh senal. Ceuk kuwi teh Kang, leuwih hade senal akang leungit di masjid daripada senal akang teu pernah kadeuleu aya di masjid. Gitu nya. Maka urang teh nyontohan ka anak urang. Kudu aya keun ngadane oke di ieu lupa barudak teh tugas santri saeutik oke lupa kalakuan teh. Imam maca naon? Wiridan la ilaha illallah. Aya nu tukang wasol teh ngumpul.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kurangnya buku saya tahu. Aduh, bisa lupa barudak. Semangat imam teh lagam itu. La ilaha illallah. Aya pan tukang lagam beda aja imam. Komiti saurang, tuloy ate pakar kedua dengan tujuh saja jam. Imam lah kabawakeun. Kan bae dah indah namun masjid teh gitu rupa-rupa udah ternyata dikasih pelilin aja, dikasih aja. Terus ya. Allah, benar itu mata orang-orang dulu setor masjid, dulu ada masjid. Dah ayo beli aja berito, Pak. Berito macam 4:30 jam 4 tuh berarti sebelum masjid. Main soda, main bancul, bebentengan, satu sepuluh, nontek, uci dulu semuanya. Uci-ucingan, ucingan berarti dulu. Berantau begitu. Nah, yang nama gara-gara nges adang, kakaleng, kalau sikit. Lu di masjid itu udah tau aki-aki. Sungguh-sungguh ngambilkan aki-aki kemudian puasa. Baur. Baur kan tuntil, padahal dulu sahur, waktu sahur. Udah aki-aki, udah pilih, kalau yang nanti jadi power-poweran doang masih kan tuntil. Udah orang subuh pantas di masjid. Hanya udah orang kira-kira udah gitu ada triknya. Jadi meyakin pasti ngabling ke masjid. Rek naon? Rek nempol ada. Rek sholat ya. Gitu ya. Allah, tak penting ada ilmu teh, entah kamu kaget ilmu bereto, kayak aki-aki lihat sirah aki-aki, cek keyakinan manehna, cek iman manehna, syariat nada dalam korek, hakikat sama Allah dijalin cabut. Jadi tak kebajikanana, ini kan itu kawan pemberian buat, iya duitnya 10.000 copot, baik tadi 10.000 dari kasutkan karena sakutan. Dan ini mereka mah ini lakukan teh pesakannya. Iya. Tapi lu ayeuna mah aya pesakan tuh mah. Udah mesti lawan tarang saya. Ini ke kawan bese bodeng aya harga bodeng 500 perak. Berarti pamularanna kudu sabaraha? 8.500. 8.500 eta bodeng diterima, pamularan diterima diasupkeun deui perkara pesakutan. Nepi ka imah dibikeun ka si aki. Geus sapoh aya buru-buru cakeun, langsung diterima sakitnya anda yakin madina hati iman hadek syariat ada boleh hakikat naruh jadikan cager kalian nanti terus PCS isu-isu dipilih imam dari moyan si aki olahraga mengangkat seno olahraga ingat kena pemulangan nah doang kasih nah ini masa camulangkan cah berkotek teh kamari kumaha cek sini kedak gitu cenah memang geus cakeut baru sakit itu tuh inget aya keneh aki ieu kesakutan teu ngamanakeun cokot ketika kesakutan begitu dicokot ketika kesakutan sini nih ngadeg naon salahna duit anu 8.500 ka aya keneh bodrekna ge aya keneh nah naon atuh dibikeun ka sakit si orang islamikeun nu dibikeun teh kancing kutang cager eta si aki ngadeung kancing kutang kurang kudu yakin we tong hariwang usum corona pagawean bekerja di PHK segala tong hariwang dagang telaku tong hariwang tani dah hasil tong hariwang jabatan kubatur tong hariwang umum penghasilan hariwang mah hiji we sok sieun virus teu meunang ridho Allah sok tanamkeun ka budak-budak kesian hatena kesian otakna kesian kandungna kesian hatena ku iman supaya benar, kesian otakna ku ilmu supaya pintar, kesian kadutna ku kejo supaya cangkar. Terus akhirat deui. Sajam setengah 25 cekap segitu. Tadi aya kancanya 12 teh ka hiji tadi lah. 11 berarti tah. Aya kene kancana apabila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, lamun ngaji uing kurang panjang so atuh kemah orang. Dan sakitu ketupat sabada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW harus dilaksanakan. Mudah-mudahan orang sudah biasa saling waktunya dia sedikit tinggal kalau dilaksanakan di tatanan hidup kayu padulan sedikit